Dia si Budi udah banteng. Ah, mana sih? Eta Kunaon sih eta dia? si Budi udah banteng. Urut banteng. Heeh. Kemaronyong mendingan dia. Kubu tuh bener. Heuh nya eta mah salempak doang dia nya. Udah kayeuna. Heuh na kurang eta euy, suara dia euy. Bener dia lah. Aing kenapa kolotna dia? Sekieu teh budak teh kumaha gedena bener teh. Kunaon moal dia? Nah dundu. Aduh. Nah dia. Nyawa anjir. Nur dia. Malam Jumat ya ini ya. Heuh sia dia nanti. Aing dundu sampo si Budi. Gaun. Teu benang-benang. Kayaknya pengen seru aja di motor sih bang. Ciao, wah, wah. Konina ke pedal ke sarung dong. Aji lemah ya. Angsa ini. Parwati ini aja. Nah, karak iya anjing. Urung goblok. Kalah terpasan mah gandeng, aik maling aing gede teh. Lumayan apa ya? Di film-film itu udah kayak sarung maling mah. Udah kayak sarung aing sugan Vegeta bukan gluten freezer. Aman duaan mah di talian ku budak itu teh. Aing sorang ribu. Dikeun orang mah. Aduh, maling ambah. Ya udut. Udah deula sajan maling mah anjing kan. Anjing karena kudu deui aing kamari teu sahur tadi mah puasa aing. Jam 5 geus buka nu nyamper kudu geus kelapa moal. Tanya. Nyamper ke aing geus kelapa. Udah deula teu ngomong taribra ieu teh nyaho molor nyadan teh make obat tidur. Teh nyaho baywan pa duel ya. Tio pingsan kabeh, yang penting mundur heula aing mah, aing maling pokona mah. Aing arek main sakali 3 kali bodo teuing di film-film mah 3 kali kanyahoan aing karasa kali maling aing goblok ah bodo teuing aing kanyahoan ge lah. Aing bisa keluar dijemput ku si bisu aing. Kan naga hitam, paling aing mau naga hitam deui. Naga babak. Mundur heula teh lah. Nah, aing karak maling. Maling saya. Ya. Kan buk maling kan bawa ka dia. Oh, dibawa ka dia supaya budak sia teu hudang. Iya, can naon kan? Bisa naon mun aing naon aing nanya ka sia. Pulang kampung teu aing. Pulang kampung aing. Ka mana? Kalau bebek mah Nah, mana beneran anjing? bisa. Aing di rawa bebek keluarga sia geus berangkat can. Enggeus. Nah, aing saek maka teu. Arek. Boga ongkos Teu teu. aing teu bohong Ka ka beneran ka dieu. Ka dieu. Boga ongkos. naon sih? Oh, teu budak sia geus kenal lila can. Enggak, geus cenah lila aing di manehna. Berapa tahun? 10 tahun mah aya aing di manehna. Sok mere rokok teu. Kosok aing merah. Ayeuna siap teu nanya eta we naon geus tong dibahas. Ayeuna siap pulang kampung. Heeh, Boga duit. heeh. Keluarga sia geus di ditu ongkos. Geus di ditu. Sia mah boga duit pulang kampung kumaha acarana? Heuh aing mau lieur eta. Nah. Paling terkenal Pak ya di setiap tembok pasti aing ngaran aing Catoto catet kotak sia ayeuna bapak sa ngaranna Darmono aing. Kamu Aing lagi, Darmono aing. urang ge keur butuh ngaran Darmono ayeuna kumaha kerja sama jeung urang ayeuna bapak rek pulang kampung ka Ci eta. Cibebek Heeh, kabeneran pisan urang ge rek ka Cibebek teu boga ongkos Heeh, urang ge sarua teu boga ongkos ayeuna urang maling kumaha mun kerja sama ya sama. gitu oh bapak mikir lah sadetik kok kumaha kayak bung Ayo naik lah tong pikir panjang deh Nah. ayeuna aya budak sia ya misalkan aing maling ge aing pulang kampung aing ngahargaan ate sia keluarga sia geus aya di ditu ayeuna urang maling eta berdua geus aya ayeuna sia geus jadi budak aing Darmono geus aya ulah karunyaan arek ieu baturan sia arek sia ieu keluarga sia geus aya mah cokot apena sok pinter oge Darmono si karak maling aing hanjakal terkenal lila jeung sia ku aing dijadikeun anggota maling ku aing amun geus lila jeung sia mah ayeuna ieu HP Android namun dijual 1 juta bagi 2 kurang 97 Darmono sesana kumaha deal teu deal yang geus urang enak ka Cibebek pulang kampung di ditu urang bertemu keluarga tinggalkeun budak sia
Alamun bisa pehan, wani teu pehan. Wani aing. Wani, tapi urang ka dieu layu. Ayeuna HP geus beres ya. Ayeuna Bapak Darmono tungguan di dieu. Ieu uruskeun ka urang. Si maling terkenal geus nyawa meureun dibagi dua. Betul. Geus tungguan di dinya ulah mana oke. Malam ini ku sendiri, setoran loba penumpang eueuh wae. Sedih teu hirup aing kieu wae. Penumpang eueuh. Setoran loba pemajikan teu kabere, aduh. Hirup menderita wae. Nungguan nepi ka isuk pan ngojek teh ieu teh. Teh 34 bla bla bla. Asa wow motor ya. Teman lama. Cek aing ge bener goblok si Doremi cek ge teman lama. Aing ti jauh ge geus nyaho rupan nu geus kieu mah. Lonjong ti luhur ka handap. Keur ngudud heueuh molor kebiasaan di leutik ge. Kudu dihudangkeun ieu mah aman dipodolan lalai ge moal hudang nu si kieu mah. Anjing udud burung mata peureum. Cokot ku aing kebiasaan ti leutik. Doremi, Aduh. Catoto so dramatis Cak Toto. teman lama. Yoi bro, Cak Toto ini Doremi. Ayeuna geus eureun maling. Aduh, duh geus maling ieu kekarak balik aing. Mantap. Cuma kalau aja kene di dieu. Oh. Sebayakeun ieu lembur sepi. Kamari 10 warga modar di dieu. Nya geus ayeuna mah kieu ya. Boga motor. Ayeuna mah kieu. Urang ieu geus maling HP. Ini tapi hari kumaha? Ayeuna dileukeun heula apa ya? Mahal teu amun dijual sok. Waduh. Mantap. Untuk udah waduh kedeung heula tadi saya sare. Udud mana coba? Nah, aing kebiasaan ka mana siapa? ieu? Tibra molor ieu udud si pake ku aing. Geus ayeuna mah Parah. urungkeun motor. Siap. Jadi duit. Jadi Mabok cok, mabok. Ya mah dileuleut ge. Ayo geus berangkat ayeuna mah anjing ah. Ayo, sia nu ngalinting ieu motor di dieu. aing mah emang ngalindur wae, tapi udah ngalinting dosa itu cuy. Geus jual ayeuna mah. Buru. Ayeuna mah ayeuna. Nah, konter lah. Bagus tuh, bro. Saya di dia dan mono. Tadi aing deul nan deul. HP aing Iya guys, tong ngomongin HP guys, nyanyi aja aing gitar ayo aing happy guys. Ayo. aing aku mah nyanyi, HP aing leungit. Teu kuna naon ke meuli deui gampang ayo. Duitna Gampang duit mah aya aing ke menang eta aing. THR aing gitar. Kemarin kau bersamamu menikmati. Kunaon Wes dicokot deul itu dis, pas toto deul. lagi. Biar dihadap kau, kok